Tegang kita Siti aya masalahnya seueur teh abdi kedah ngabantosan di bumi, abdi oge kedah diajar pikeun sakola, abdi oge teu ngartos masalah biaya sakola teh ma oge teu ngartos sadeana karasa berat. Leres kadang hirup teh gampang. Makasih Siti unggal aya masalah sok pusing wae, tong hariwang tong di pikiran teh. Abdi ketenang dina, abdi parantos usaha, tapi tetap antosna teu cekap. Upami abdi teu mayar kanggo ujian, abdi teu tiasa ngiringan. Nah teh coba ngobrol jeung Bu Ratna, sudah bisa mantuan. Ngaras upami Bu Ratna tiasa ngabantosan, sahenteuna aya solusina. Tong mikiran diri sorangan, oke? Leres Siti, tapi tinggal cara urang di kota mun hayang gancang solusinya di kampung mah sok kudu bajawang. Nah sih, kuring ngarasa tercekap di kampung ieu. Mak, abdi teu tarang kedah kumaha. Abdi teu acan aya artos mau sakola. Upami abdi teu bayar kanggo sakola, abdi teu tiasa ngeukeun ujian. Siti, teu bebeja ti kamari. Sidik ieu teh emak teh keur baralingu. Komo dina waktu-waktu kieu mah. Tapi da urang teh kudu ikhtiar nuhun. Nyawa solusi ulah kudu sarapan deui. Siti, tong loba pikir, dak mah bakal ngabantuan kumaha ge carana. Kumahanya teh, ai teras-terasan sapertos kieu mah, abdi oge aya ujian kanggo kapayuna. Abdi oge alim, ngaganggu imah wae teh. Pasti aya da jalan keluar mah. Ya ampun itu. Iya, si Siti teh kumaha? Pasti bingung soal duit sekolah kan anak miskin ibu-ibu pasti orang biasa ngabantosan anak tapi yang orang terang kumaha cara manggihana. Emang hese Bu Yati, di kampung urang mah seueur anu kesusahan kudana, khususna kanggo sakola. Tapi urang yakin lamun urang ngabarengan pasti aya jalana. Entong hariwang Bu Yati pasti aya solusina. Urang tiasa nyuhunkeun bantosan di desa. Sareng orang oge tiasa ngumpulkeun dana ngalangkungan acara. Kuring oge atos ngarancanakeun pikeun ngobrol sareng sababaraha kolot anu sanes. Pamingkeun tiasa ngabantosan. Urang sadayana kedah silih bantosan. Sumuhun ibu-ibu, urang kedah ngadukung Siti sareng barudak nu sanesna, urang teu tiasa calik wae. Anjeun, si Jaden keur mobilnya. Wah, manja. Ya cenah mah. Tapi kumahanya oke ujian. Ayo orang bantuan sesuatu. Yuk, aku setuju. Iya sakedik, urang teh ngabantosan anjeun, mudah-mudahan cekap panganjeun ujian. Arurang dengan kebetulan di dieu, tapi keluarga tong ragu minta tolong ka Arwa mun peryogi. Atur nuhun sadayana, abdi teu terang kedah naon anu dicarioskeun, aranjeun leres-leres teh janten kun urang teh nyalira. Mak, rancangan abdi parantos ngabantosan abdi. Aranjeunna nyumbang kana biaya ujian, abdi kieu kantos merasa dihargaan. Alhamdulillah bagus. Ieu buktinya urang teh nyalira. Mudah-mudahan ieu tiasa janten awal parubina anu sae nuhun. Kumahanya ieu abdi ujian. Hayu Siti bisa tong hariwang hasilna bakal sabanding jeung usaha anjeun. Hatur nuhun ya Dika, abdi teu tiasa naon-naon upami teu aya katulung ti anjeun. Mak, teh abdi lulus ujian. Sadayana hatur nuhun kana barantosan anjeun. Rencangan sareng oge Bu Ratna. Wah, saya pisan. Abdi terang anu tiasa Siti.